warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Sari Rahmawati di dieu simkuring janten videografer. Nepangkeun wastapun Nurul Hairunisa di dieu simkuring janten otulen. Nepangkeun wastapun Najilatul Rizky Sonia di dieu simkuring janten reporter. Nepangkeun wastapun Randi Agustin Amatilah di dieu simkuring janten video editor. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sarana keterangan dari Sultan Wakala Tanggal kamu ngawawancara Bapak. Maaf ya Tante. Punten sate asana saha wasta Bapak teh? Pak Didi, Pak Didi. panjang nanti nggak mau? Oh, Didi Sugara. di waktu kira apa pabrik ieu teh dibangun? Di tahun 80 saya 88 ya. Tahun 2008. Oh, 2000. Sabaraha jalmi Pak anu damel di pabrik ieu? Kopatan. Naon untung sareng rugina icalan tahu? Nah, yang benar pemiliknya kerja. Sabaraha Pak kauntungan anak bisa icalan tahu tetapna? Biasa nang postur soalnya biasa diprediksi lah. Ayah rame, ayah rame. Naon wae Pak bahan-bahan anu kanggo ngadamel tahu teh? Kedelai. Ya, itu bahannya mah kedelai unggul betul. Oh, kedelai unggul. Kan dari bahan baku kan seperti minyak, kedelai seperti roti. Di mana kan bahan-bahanna Pak? Di toko nasi belanja nasi langsung. Kasih. Naon wae Pak alat-alatna? Alat-alat mesin, gilingan, kudugan, kaca termasuk kudugan. Kaca. Sapertos kumaha Pak cara ngadamel tahu teh? Tadi itu kepayun tuh. Oh. Itu mau kawitan digiling, direndam, terus digiling, terus saring gitu kan, saring di mana itu saring ke jenengan teh? Oh, saring. Saring. Sabu sabaraha apa bisa sabu sabaraha? Waktu itu sama ke kegiatan dengan ayah kawitan anak di jam 8 jam 5. Mohon. Ayah tanah terus postur rame nah. Saha wae Pak biasana anu sok meser tah? Masyarakat sareng pedagang we. Hatur nuhun Bapak. Kapunten ngalaga kana lakasna. Hatur nuhun. Syarat. Hatur nuhun punten ngalaga.